Apal tuh dulu diri kau. Anu teu apal anu identitasna. Pan eta teh urang polisi. Teu apaleun si eta urang mana. Terus bahkan di Polres oge teu apaleun. Udah ditanya, untung teh salamat gitu. Pan harita teh terang digawir teh ti luhur. Sing urang teh ngadorak bunuh diri ka na dermaga. Aduh. Kujuk bar eta urang seak langsung. Goblok sia teh kepret. Sia teh urang mana? Cepuing dari dikeulkeun nya harita teh nya. Teu ngaku, pan ka ente ge datang harita. Ditanya sempat ku ente urang mana? Anggerkan teu ngaku. Teu ngajawab pan. Antu mun bigu. Diakalan we kuring teh. Terus di kumaha harita? Ditonjok ke beteungna kurang teh. Atuh pae. Tuh utah. Utahna? Utah langsung utah dodo. Bulolo. Sia ti Garutnya. Harita keneh. Wah. Itu gerak. Kabari. Siogi kiraka. Ya. Rek ae. Aduh punten abi. Sia mah goblok. Tah itu dalamun pas ditonjok beteungna tahu cowok keluar tahu cowok dah yakin urang si anjur tah. Lalu kawahangan menikarunya. Ya Pak, aing rek pose lah. Jangan. Wah, dasar jamaah. Dong pisan. Oke. Saksikan part 7 bos. Mumpung indung maneh. Tuh, indung maneh ka dapur. Ya Allah. Geus baradag geus aki-aki hayang ngali saruapan. Mana? Jeung kada? Mah. Sarua anak babe. Mun di wilah-wilah kabeh ge. Ya. Pundung we. Sia masuknya cegak gerak adi teh. Jadi kitu tah. Edan. Ya. Engkong nyobakan dan masuknya cegak gerak. Sarua anak kabeh ge. Mun suka yang diwapan neureun adi maneh mah. Jadi panyerikan. Ada meni. Tuh, geus cicing. Tong sarwana. Anggup ke bawah. Nah, bawalan banyak Ali deui ya. Burukeun geus datang di adatna. Seribu deui nyoh adat minggu mah kieu. Bahe. Satu ulah sarwana geus. Sarwana. Iya meni kabeh dicokot dagingna, ieu babeh kabagian kulitna. Naon Awalkan ka AA. Muntah teh. Itu ke sekolah. Ongkos 2.000. Nabung 20. Jadi 32.000. Dan salawer 1.000. Anda baheula mah babeh 500. Hah? Ayo mah jajan nanti usun salawer. Oh, udah mah bakal teh 1.000 we cek urang. Pernah ge kudu kaciki ya. Baheula mah babeh 1.000. Mana mah 5.000 teh lamun eksterna SMA. Tah kadenge 5.000 Ramdan. Kamu sapa poe mah 3.000, 5 ini teh ongkos 1.000 pe jajan 2.000. Datang ka jam 4. Ayo. Dede sadayan ngagerohan. Tuh ngantur bisa nyamper ngarona. Aya. Tina ka dieu we. Waalaikumsalam. Pak, dia bukan ya? Oh. Udah kan? Nyangke unta pos. Hah? Ada di masjid cah, di masjid. Cici. Nyangke kan itu. Sadar. Ya sarung bawa deh. Mana? Kemari. Mama, tiwas mikir. Nah, baik kapos heula gerakan. Sinarian barang kene ka dieu. Hah? Kapos biasa nangkring. Aya pas main barang nangkring. Lagi udut Baik kodon. Kopi nama wat. Hantu Maneh mah. yang sudah ahli masjid ya. Asep tuh. Tiris, woi. Nah itu sah, ya Pak. Coba. Biasa. Lu PKP. Soka masjid? Hah? Soka masjid? Eta. 2 tahun sekali.
Wah, di bah. Aduh. Aduh. Ikut mah. Sok. Di pos esa. Cenah saha. Nasaksan pernah ketinggalan gerakan. Sakuring. Ya kuring terakhir gua. Tapi semantaran kupat mah teu leupeut ka pos. Ya eta mah atuh. Oh, sok atuh. Keur aku tadi bere madahareun. Iya, riweuhna teh wayang. Pamajikan eueuh. Oh, si aya geus kutang teh sorangan. Lain eta. Terus apa ge yang Mang Tendi? Heeh. Kumaha teh? Kumaha ojeknya? Heeh. Dasarnya nasib tes subuh teh tes ngojek Heeh. da atuh jam genep teh dikeresakeun teh Kunaon? Gering. angger ngojek deui Ah, si goblok. Kajak gol, kumaha ya teh? Luas. Tah si Ayut ngobrolkeun masalah si Ayut eta dikeresakeun budak-budakna teh kan dua sukses pan si Asu si Ayut teh marada cacatnya barang main kurang menta-menta da budak nama alhamdulillah euy di nu hiji di ITB anu hiji di Unsil dikeresakeun euy Sekolah kuliah. hantu sarua menta-menta Ah, goblok teh. Apal tuh bunuh diri di Lengkong? bunuh diri nu mana ah oh anu teu apal anu Identitasna. paneta teh urang Oh, kapanggihna? polisi Heeh. teu apaleun si eta urang mana Heeh. terus bahkan ti Polres oge teu apaleun Apal udah ditanya untung teh salamet gitu pan harita teh tereng ti gawir teh tilu erek naon sugan teh si budak eta teh aya nu cilaka kitu budak naon sugan teh sing urang teh ngadorak bunuh diri ka Darmaga aduh kujuk bar eta urang seak langsung gep goblok sia teh kepret sia teh urang mana cepuing teh ditulkeun nya harita teh nya teu ngaku pan ka ente ge datang harita ditanya sempat ku ente urang mana anggerkan teu ngaku teu ngajawab kan. hantu mun bigu teuing depresi teuing kumaha eta teh budak teh diakalan we kuing teh da saking ku pusing da urang ge sarua boga nafsu harita Terus teh kumaha harita? ditonjok ke beuteungna kurang teh Apa pae? hantu utah Utana. utah langsung utah dodo bulolo sia ti Garutnya harita kene wabuh sia teh Uhun aduh punten abi sia mah goblok itu dalamun pas ditonjok beuteung tahu cowok keluar tahu cowok da yakin urang si anjur tah harita ayo mereka pos lah Kau sih jangan. Wah, kasar jawa. Kan si eta mah teu idong pisan. Purale tadi sengaja. Wis ada orang asing nih. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam.